Ye urang lamun teu nuturkeun para guru-guru, teu nuturkeun para guru-guru mal manfaat ilmu. Kula ditanya ku daun kitu ngaranna ku almarhum ajengan imam guru kula. Kumaha ieu di ditu? Biarjakeun kieu kegiatan teh kitu. Aju ieu kuari titah ngaji mingguan ku Abah. Sok maca naon memehna? Maca sholawat tambahan. Tandang ti guru tambahan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjimul eta nang di guru kula jeung imam aya keneh abahna bebe jahe bagus keur zaman abah mah paneuh eta coba tanyakeun ka nu sok pernah ngaji jeung abah wah sia ngaji tilok nyanyahoanan sia nyaho tilok ngaji sia mah ditambahan tapi kerjaan aya apa keneh ditambahan ku eta menang ti guru pasti aya rahasiahan tanyakeun deui rahasiana zaman fitnah engke di akhir zaman mah fitnah ka kiai loba baca eta masyaallah tak hayu diijazahkeun baca ku urang sholawat 7 salat ibrahimiyah jeung eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjana minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin hadiah ka guruna. Nah, karasakan ku urang. Nah, batin teh bertali. Silsilah ngaranna. Set, ulah ngarasa hebat urang, ulah ngarasa mah. Hebat tapi ingat menang sabab guru urang. Jadi geus urang teu ngalengitkeun. Tak eta batinna kos kitu urang deuk ka Allah kudu melalui Kangjeng Nabi. Deuk Kangjeng Nabi kudu melalui sahabat, deuk ka sahabat kudu melalui tabiin, deuk ka tabiin kudu melalui atba tabiin. Oh, kudu boga guru. Imam Ghazali nu sakitu hebatna. Nyana nganyatakeun dina Ihya'na butuh guru mursyid tanpa guru moal bisa wusul ilallah. Atuh urang mah tasbih bade hulu gopeng. Gopeng silsilah teu boga. Teu kan?